Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutu jam'i ta'khiri ari pirang-pirang syaratna jama' ta'khir. Isnani eta aya 2. Niyatut ta'khiri tegasna kahiji niat ngakhirkeun. Wa qad baqiya bari nyata nyesa min waqtil ula tina waktu salat anu kahiji. Naon ma perkara yasa'u anu ngalegakeun itu ma ha kana ula. Wa dawamul udri jeung langgengna udur ila tamami saniyati nepi ka sampurnana salat kadua. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutul qasri ari pirang-pirang syaratna qasar sab'atun eta aya 7. Ayyakuna tegasna kahiji yen kabuktian naon safaruhu lumakuna si jalma marhalataini eta 2 pamondokan. Wa ayyakuna jeung yen kabuktian itu safar mubahan eta anu dimeunangkeun. Wal ilmu jeung nyaho bijawazil qasri kana meunangna qasar. Wa niyatul qasri jeung niat qasar indal ihrami dina nalika takbiratul ihram. Wa antakuna jeung yen kabuktian naon as-salatu salatna rubaiyatan eta anu bangsa 4. Wa dawamu safari jeung langgengna lumaku ila tamamiha nepi ka sampurnana itu salat. Wa alla yaqtadiya jeung yen teu anut si jalma bimutimmin ka jalma anu nyampurnakeun salatna fi juz'in dina hiji juz min salatihi dina salatna si mutim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Syurutul jumu'ati ari pirang-pirang syaratna Jumat sittatun eta aya 6. Antakuna tegasna kahiji yen kabuktian itu jumuah. Kulluha tegasna sakabehna itu jumuah. Fi waqti zuhri eta tetep dina waktu zuhur. Wa antuqoma jeung yen diadegkeun itu jumuah. Fi hittatil baladi di tengah lembur. Wa antusalla jeung yen di salatan itu Jumat jamaatan barina berjamaah. Wa ayyakunu jeung yen kabuktian itu jamaah arba'ina eta 40 ahroron tur pirang-pirang anu merdeka. Dzukuran tur pirang-pirang lalaki. Baligina pirang-pirang anu baleg. Mustautinina pirang-pirang anu imah-imah kabeh. Wa alla tasbiqa jeung yen teu miheulaan ha kana jumuah wala tuqarina jeung yen teu ngabarengan ha kana jumuah naon jumatun jumat fi tilkal baladi di itu lembur. Wa ayyataqaddama jeung yen miheulaan ha kana jumuah naon khutbatani 2 khutbah.